tunggu masih lah biasa wae lah si edan pokok jeung naonan bae lagi ari kudu ting mah dewek kudu ngajawab nya kedah bapak teu da unek-unek ka jisim abdi kieu ya cu anu diomongkeun ku si laing dia teh memang bener yen dewek teh sabenerna urang sawarga Maniloka laras tapi itu rahasia gede cu malahan namun si laing hayang apa sabenerna sawarga Maniloka teh nu aing gitu bapak nu dewek ya tuh dipercaya ada malah wadul percaya sawarga nu bapak manya beas nganyuk utang diri itu dia ngan tugas dewek ayeuna di dieu cu dina makom ieu dewek teh boga dulur teh opat hiji ransasan geus maot lanceuk bapak panggedena baheula maot teh dina mangsa marebutkeun layang jamu sekali musada kadua mangsi laing nyaeta Sang Hyang Antaga atawa Togog baheula mah aing teh ngaran teh Sang Hyang Ismaya adi dewek Sang Hyang Antaga si Togog taran sasante paeh maot teh ku dewek jeung si Togog beulah awakna sabab marebutkeun layang jamu sekali musada nu katilu teh Otipati Jagatnata Raja Triloka tah eta teh adi dewek ngan dewek boga tugas pikeun cicing di dunya turun ne aing ka dunya ka dieu jeung si Togog mengabdi nate ka raja-raja anu balaleunghar raja-raja anu sarakah dewek mah ngabdi nyata ka raja anu adil palamarta anu nyakel layang jamu sekali musada nyata Yudhistira bijaksana naon si Togog di ditu lain goreng si Togog teh supaya ngagiringkeun eta raja-raja anu teu balik datang ka dieu diwarah ku aing diwarah ku Panawa eta tugas keneh kan lobana aya bonus eta mah oh kitu Pak heuh tah eta sawarga teh dititipkeun ka Otipati Jagatnata ayeuna ngarajaan Triloka ari tri teh tilu air loka teh alam ngarajaan tilu alam hiji alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam Marcapada ieu alam dunya ieu teh di bawah pimpinan Otipati hayang nyahom lain bohong ngan aing can waktuna sia digubuka itu panjang keneh lalakona can boga ijazah upami laras iya Otipati mang berarti Mang Otipati Jagatnata terai bapak Raja Triloka nyata raja mana teh sawarga Madyapada jeung Marcapada tah tilu alam kalebet alam dieu alam Marcapada berarti di bawah pimpinan Otipati tah upami kitu pikeun ngabuktikeun ieu kejadian jeung unek-unek sidawala Bapak Widian Sidawala angkat ka sawarga Maniloka uluh ya anjing kasagawaya dedengan teu siare ka sawarga sumohon nanaonan sia goblok tong boro ka sawarga sia ka Mario kok gelingdung sia teh Widian Bapak Sidawala rek ka sawarga Maniloka hoyong penak langsung jeung yang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian si Bapak hayang ngabuktikeun jeung aya unek-unek anu perlu ditepikeun ka yang Otipati Mang Otipati Jagatnata Raja Triloka Widian Bapak ai babatok sia ceuk aing can waktuna sabar sanesan waktuna ayeuna waktuna Widian ai babatok sia
nyawa ke Batuman goblok teh mah jeung kasawarga sih teh di dia ngawon meri ujung aing Widian Pak ya dengekeun ku si laing aing ngidinan si laing kasawarga buset ka itu kasawarga sia teh sawarga pasti kabeh bakal tanda tanya ka aing nah naonan ya aing mah ngawit nita sia kasawarga sedengkeun lain waktuna apa aing teh keur nyumput buni di Caang nebrak bari jeung teh kata mong tugas aing teh di dieu lamun sia kasawarga rek boleh kerkeun aing anjir itu politik atau bener gitu teh lamun sia kasawarga ka itu sarua we nya ngabokirkeun aing saha di dieu pokona Widian Bapak Widian ye denge ku sia aya aturan asup kasawarga goblok teh sagawaya ieu aturan ieu geus dijieun ku aing sawarga teu menang bisa asup sagawaya jelema ka asup sia sanajan sia anak aing teu bisa sagawaya asup ka sawarga maka jeung teu sagawaya da kuring mah hayang panggil jeung teu pati ban eta teh emang can waktuna goblok Widian lah di Widian syukur teh di Widian ini sorangan aing wala istighbar da wala nyebut wala nyebut da wala buah-buah kasurupan sih teh kasurupan karuhun kumaha karuhun naon karuhun ka hanap kaluhur goblok tapi sih teh ya ingin bibir yang heureuy euy sok sia nurut ka aing ye dina nyana ge si lain ka itu da pasti bakal dihalangan ku para dewa sabab sia lain wayah lamun sia dihalangan gablek naon sia kasawarga ya bakal naon itu teh dewa jararago nah sia teh rek nyalawan ka dewa mangengken ka batur bu itu si edan gablek naon sia teh ini kasawarga berarti bapak teh hariwang ya heueuh sabab aya aturan asup kasawarga teh sagawaya jelema lamun asup sia bakal dihadang ku para dewa aing terido sia diroga halang ku batur oh berarti bapak teh hariwang ka hamba heueuh tah upami bapak hariwang ulah hariwang bapak tenang bapak di dieu sabab kuring boga bekal naon sakieu teh abdi mah naon upami bapak hariwang dina hariwang bapak kasim abdi heeh gablek naon sia sakieu teh abdi mah naon leuleus bapak ayeuna bapak teuing Kakang Semar aduh kunaon da wala kunaon anjir Pak jang leuleus aing jang Pak kunaon Pak lulus yang ya acting ya ho aing acting supaya aing dipikasieun supaya si dawala dipikasieun ku aing eueuh acting teu jangan acting malah udang gedutna lolol itu udang acting aing nyaho lah nah ujung lulus ku praku ya waduh lah waktu itu nah si naon jablek ilmu di mana sia ilmu kitu goblok puasa Ramadan gitu tamat sih teh kunaon ya bapak mana da wala hariwang pate ayana yang leuleus ya waduh udang genut sageurkeun dewek jang damang Pak ayeuna jang wadul lagi nyaho kebarengan ti baheula jeung aing tong boro leuleus-leuleus siap membegat angkot eureun-eureun
kadunya teh heula aing daripada sia teh sok cek aing sok mau ngah tapangi semar sia sok kaing hayang usir kaing nu teh ieu teh bener akad teh sok saudara hayang nyaho ka bapak aing leus kaing leuleuskeun da bapak geus badami di mani bener hayang leuleus sok cobaan aing leuleus mana cepot udang karasa ke urang geus ngaliwat geus naon cageurkeun baik-baik goblok sia kayaknya mana gua aing mau rame sok jang karunya cageurkeun jang teu kudu direret cager astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Gusti dawala ilmu naon eta dawala numatang oge ulah macem-macem ka abdi dawala disangka mane dawala dawala mane didukung ku aing dawala tenang ngan omat eta ilmu leuleus sudah dikaingkeun deui bahaya dawala bahaya anjir eta ilmu nepi ka kitu Gusti do ambil mangihtimana sia dawala menang itikuri atuh puasa segala rupa oge atuh mun kitu manehna puasa teh isuk-isuk geus kopi ai saur pang gede na geuning isuk-isuk dengan kopi ting 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 heeh waas jeung rokok jarum coklat lamun aing boga ilmu kitu resepnya kumaha ka si dawala kumaha aya we geulis ngaliwat neng bogo ka abdi pasti jawabna teu bener neng teu bogo henteu cenah lulus neng guprak aweun teh labu terus kumaha bawa ku aing ka mana kana poek rek di kumaha rek di kumaha nya di caangan ku aing mana poek mah caangan ku aing da bakal deuleu nya geus bade du caang ulah ka poek aya tukang baso mang meuli baso banyuk munang cenah kudu meuli teu boga duit atuh bisa lulus mang guprak cokot basona ku aing wajah boga matak teh dijabah ke dada hatena goreng sia mah lihatna goreng aya bapak ngaliwat ka aing si goblok kumaha tah Kang Pak minta duit eueuh cenah teu boga duit leuleus Pak kuprak angku ku aing ka mana bus kana cubluk ka aing teh di BRL mah sok kumaha parantos kieu Pak kumaha silaing ngacu ai kitu mah dewek ngan omat lamun nanyakeun di sawarga bejakeun lain titah dewek moal bapak ieu mah abdi pribadi moal ngalibatkeun bapak ieu mah moal omat hiji kitu kaduana silaing teh warga negara amarta di RT RW lurah laporan nepi kadunungan ka itu ka Yudhistira silaing kudu laporan sabab silaing nyaeta urang negara amarta kudu laporan tangtos bapak atuh abdi ge pantangtos laporan da abdi ge bahasa konyong-konyong ka itu teh heeh tak kitu we ngan omat teh we kula dibawa lamun anu sawarga anu nanyakeun sia we kitu nya sumohon Pak pribadi we mah Kakang Semar urang ngaliwat teh mah jeung teu batang ieu mah tobat teuing anak mak dawala didoakeun ku kaula daloala ku mak cing jag cing sehat anak mak cing dilancarkeun dawala
Kakang Semar